Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang daya sangat suara terpikir Aris. Ayeuna sungkuring aya deui di Babakan Siliwangi atau Baksil atau Forest City di Naraga. Hajokeun Baksil ku balad pustaka Sunda. Ayeuna loba pisan tetangkeun-tetangkeun anu keur panambah anu kamari salian ti tangga jempol kita putih gitu teh. Tah ieu balad-balad pustaka Sunda. Wow. Semangat terus. Lalu. Hai. Mama Nawian, ngersakeun mana? Masih ada. Pilih bade Aya kan. nyebarkeun. Jadi kegiatan seperti kieu tangtuna lain ukur ayeuna tapi lain ukur di diungkur tapi karena baris aya kegiatan-kegiatan anu sapoda kieu ngahejokeun leuweung urang, ngahejokeun leuweung urang tangkan dina hawana urang atau kehidupan urang lebih sehat. Syukuri lagu termenggaran di Pustaka Sunda dina dinten ieu kalarasan nuju aya kegiatan melakukan di Nusa Tangkalan di lokasi Babakan Siliwangi leuweung kota Babakan Siliwangi. Ari maksad tujuan kang melakukan Tangkalan teh kanggo ngaejokeun wilayah ieu leuweung kota ieu anu dipiharep engke biasa dinikmati ku anak urang sadayana. Utamina eta ya ari harapan kapayuna mah mudah-mudahan henteu dugi ka dieu wae biasa anu sanes biasa nurutan di pihak-pihak sanes ngalakukeun hal anu sami supados kegiatan ieu teh manjang teras aya hasilna. Kasakumna balad pustaka ayo urang sami-sami ngahejokeun Babakan leuweung kota Babakan Siliwangi oge leuweung-leuweung sanesna anu priyogi ku urang dihejokeun sapertos anu atos-atos ku urang dilakukeun. Tepang mangsa bilang kala silakan nandaan 10 tahun berapa makan jaga gaya lanjut apa aja ngapunjung ngajoman para di lokat layar. Sareng sabajagat insyaallah urang keureuh deui kanggo teh ngahejokeun sarakan lain ke urang keur anak cucu urang oke ayo ya siap 1 2 3 Cheese gitu nya 1 2 3 cheese. Ini. Begitu ya gayana mau ganti. Kamu fotokan pikan ris kan dia foto bentar. Ya karunya sareng ajakan. Ah, Ayo ngobrol wae. Dia mah begitu hobinya biarin aja. Pokoknya kita aja. Ada? Ada ya. Oh, gayana di 2 dulu. Oh. Ya. Atot. Tega rasanya. Saya foto nase, ngapain nase? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum kasadayana balad pustaka Sunda oge ka masyarakat sadayana hayu urang ngawitan melak tangka ti ngawitan di buruan urang upami teu gaduh buruan tiasa kana pot atanapi kana karung supados
orang sadayana biasa konsumsi oksigen secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tadi ge on ya mah. Ganti-ganti gaya, sok ganti gaya, sok sababasna, sok sababasna.